Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangdi sareng simkuring simkuring di sudiranya diriung ka awewe garulis pokona mah pangkasepna diparbutkeun nya dina dongeng tapi dina nyata nama abi angre dibabuk dijengutnya diketigu pamajikan tapi jadi aya dina dongeng mah abi jadi loba awewena teh semangat gitu ya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian anu ka-43 karya Kang Rompisnya anu manis tapi gobis di Ciamis mani muringis khawatir pokoknya mah kumaha salajengna ilalakon mustika Saninten Mas lalakon Wardi Riri Wadarsi nya ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu taacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe bisi kuring ngaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahna atuh mugi asing tiasa janten rencang ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu ari masaknya segegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun ibu-ibu kanggo bapak-bapak bari nyikopai ngabahahay nyantainya ditepas ngabayangkeun nu bohay keun bae atuh dina dongeng nyanung-nyanung teh nya urang teh Oke di Pademalan di tempat konveksi bari ngajait motong ngebrasna di tempat sugunya di material di tempat bangunan di tempat cukur di perjalanan bari nyupiran terus di pasar di pabrik di kantor pokona makum dulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota ugi di pangumbaraan kumari teh sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel cenah nya malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan. Oke ulah hilap di like di komen sareng di share pokoknya mah nu teu like nu teu komen burut Oke wayahna ulah di skipnya ulah di skip iklanna eta teh sami sareng nyawer ageng gitu palawargi sadayana tapi saumpamina anu ngaros kahibur ku badaran dongeng simkuring teras hoyong ngapresiasi tiasa kana nomor dana tah sabaraha we saikhlasna etang-etang parkir wewe gitu langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atawa kana ketua masjid kemari aya tamu di Karawang bener eta mah disambungkeun kana ketua masjid di Karawang aing diomongkeun supados teu nyangklong ting kana waktu hayu urang sami-sami ngabandungan atawa ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka sabaraha teh ka 34 ka sabaraha teh ka 43 palawargi sadayana mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Hakimuh di milu cumarita aturan den wilujeng tepang sareng pun aki ke hapunten ieu teh pun aki sejatu maros namun para alun sanes bade kumawa hantun manawi pun aki teh hoyong uninga berkawi seke-seler si enden sakali deui hapunten daya maksad kirang upami ka salira enden sanes nanaon poh bilih bae pun aki teh wano sareng sepuh atanapi karuhuna si enden teu sawios aki saleresna eta teh urang kedah panca kaki
Moh bilih bae aya patula patalina sareng para sepuh atanapi luluhur urang. Dupi wasta mapun Larasati, lemur matu Banjar panganjerkan mati daya sampalan. Pun bapak wastana Raden Mudinata, upami pun ibu wastana Den Yurna Ningrum. Kaleresan pun bapak teh tilas bupati di Sampalan. Waler Den Laras ngajentrekeun perkawis anjeuna. Gebeg Aki Muhdi ngaranjug, udud anu dicekelna tangka murag awahing ku ngarasa reuas. Sararea anu nyaksian kana polahan Aki Muhdi tangka curing hak. Den Laras katingali kerung socana nutup ka Aki Muhdi. Aki Muhdi ngodok saku bajuna song dipasihkeun ka Den Laras. Plakat clear koneng gasik ditampanan ku Den Laras bari teras disidikeun imut nakeranan. Janten Aki teh Tekebat cisoca Den Laras teh kabujeng juuh manten. Hampura amal teh geus joledarkan jadi anak. Walon Aki Muhdi sorana les-lesan meh teu kareungu perbawa hate anu samarasa. Gabrug Den Laras teh ngagabrug ka Aki Muhdi bari ngagukuk banjir citangis. Bapa anu geus puluhan taun taya bejana teh kiwari bisa lawung deui. Sagala rasa aweur jadi hiji, rasa anu moal bisa kaguar ku carita. Aki Muhdi ngusapan rambut Den Laras bari sarua reumbai ku cimata. Sakabeh anu araya didinya ukur caroloho can apalun kanu keur kajadian. Den ruminten ukur ngusapan sirahna panona nelek-nelek ka Aki Muhdi. Mahya ngelug tungkul sarua can apalun kana eta kajadian. Bapa jeung anak paungku-ungkunya capkeun rasa kasono anu meh teu kaampeuh minuhan ragana. Puluhan tahun tekung silawung ayeuna bisa jonghok deui bet asa aya di alam pangimpian. Satu tas leler pok bae Den Laras teh ngawakca atra dumareuda. apana ieu teh pun Bapak Raden Mudinata anu tos lami jengkar ti daya Sampalan nalika yuswa abdi welasan taun. Ieu plakat teh lambang Kabupatian Sampalan sawaktu saanjeunna nyepeng kalungguhan salaku bupati di Sampalan. Ngadangu cariosan Den Laras anu araya didinya caruring hak tete lapisan lamun Aki Muhdi teh ramana Den Laras. Raden Santika gasik cengka tina calikna inyana teras ngarangkul ka Aki Muhdi. Aturan ama wilujeng tepang saur Raden Santika suantena ngageleter socana carimas basan. Nuhun Raden, geus ngapi ngajaring anak ama sakali deui. Nuhun Raden. Pokna Aki Muhdi bari juuh ku cimata. Sami-sami ama, abdi ti kalintang bingahna tiasa lawung sareng ama. Saur Raden Santika bari nyusutan cisocana.
Mahya ukur ngahuleng pinuh kabingung, teboga panyangka lamun Aki Muhdi teh ramana enden laras eyangna enden ruminten. Sok komo basa ngadenge cariosan enden laras mah, lamun Aki Muhdi teh urut bupati di Sampalan, pikeun Mahya mah asa beuki baluweng. Satu tas pada leler, Raden Santika calikna ngalih disagedengeun garwana. Nyai anak ing, gelamun jungan ka eyang hidup. Saur enden laras ngareret ka enden ruminten. Bari asa-asa enden ruminten nyamperkeun ka Aki Muhdi. Aturan eyang. Pokna enden ruminten bari ngarangkul. Aki teh geus terus rasa basa hidup nganjang ka imah Aki teh. Inatang Tuhan nepi ka polah teh menitemiceun sasieur baik-baik inung hidup. Bunga pisan Aki teh bisa lawung deui jeung balarea. Ceuk Aki Muhdi bari ngusapan sirah enden ruminten. Enden ruminten ngudarang kulanana, inyana diuk gigireun Aki Muhdi. Pok deui Aki Muhdi teh nyarita, mangkargepkeun ama teh rek ngaguar sagala rupana. Naon anu jadi kasang tukangna nu pikeun kaluluasa ninggalkeun anak pamajikan sarta ngecakeun kalungguhan salaku bupati di Sampalan. Tapi samemeh ama ngaguar lalakona, ama teh rek tumanya heula ngeunaan biang hidup katut lanceuk hidup Suntara. Na di mana ayeuna nganyedekna? Panon Aki Muhdi teu boleh juuh ku cimata, hatena beuki ngarakacak inget deui ka garwana enden yurna katut ka budakna anu cikal nyaeta Raden Suntara. Tikawit amat jeung kaharti bumi, ibu teh tos masihan wewengan ka abdi oge ka Aka Suntara. Ibu masihan wartos wireh amat teh njunjung si pancen ti Mama Badraseta. Waktu harita ibu teh tos papahitan ka abdi duaan, poma ulah mika ngewa ka ama. Margi ama teh sanes ngahaja joledar ninggalkeun kawajiban. Namun ama teh nyubadanan pancen ti Mama Badraseta. Ke saurna teh, upami panjang yuswa mah bakal lawung deui duka iraha. Duka di mana sareng duka tahun mana. Abdi sareng si Aka Suntara ti kalintang percantena ka ibu. Anjeunna ge teu boleh ngantosan kasumpingan ama dugikeun ka iraha bae oge. Bilih di depan si Aka Suntara tos jeneng bupati di Sampalan ngagentos si Amang Badria. Si Amang Badria teh kantos ngawakca katitipan kalungguhan bupati ku ama. Ke upami si Aka Suntara tos manjing kana yuswana, si Amang Badria bade nyerenkeun deui kalungguhanana. 5 tahun kapengker si Aka teh tos nyangking kalungguhan janten bupati di Sampalan. Sadayana ge tos dirarancang ku ama saur si Amang Badria teh. Binga abdi teh ama tiasa lawung deui sareng ama. Waler enden laras bari nyusutan cisocana anu teu boleh murubut. Ngadenge caritaan enden laras, cipanon Aki Muhdi teh mingkin juuh kagagas ku garwana enden yurna anu banget satya satuhuna ka dirina. Enden laras ngawakca deui. Eta ge kantos ka bumi kasumpingan istri nu wastana Nyai Sungsang. Duka bade naon da anjeunna teh dugikeun ka taletena naruskeun ama bangun ka cida peryogina. Saur ibu teh,
Tah eta teh si Cumentirai sapaguron ama. Soca Den Laras ngadila ka Aki Muhdi. Raden Santika tang kagumujeng anu sejena pating serenge seuri asa kagugu ku polahna Den Laras. Rai atuh beungeut Aki Muhdi teh tangka euceuy beureum awahing ku era. Gaduh eyang temeni rada cunihin geuningan. Alas ya, palang siang muridna ge bakal purunyus gini. Ceuk Den Ruminten ngagikik seuri panuna ngadila ka Mahya. Anu araya didinya sareuri ngadenge caritaan Den Ruminten, beungeut Mahya ngadadak bareube asa kasindiran meureunnan ku Den Ruminten. Teburung atuh Aki Muhdi ge milu seuri ngadenge caritaan incuna teh. Ulah boga sangkaan goreng. Ama teh bujung hingga aya karep nyola wedor. Dalah keur nyubadanan pancen tipun guru ge pan sakitu banggana apanan. Mela ancul kana kawajiban, ngecageun kana kalungguhan. Ama teh puluhan taun nyungsi pancen tipun guru ngudag lacak anjeunna sangkan bisa maluruh kana uga anu katampina. Tapi nya kitu, najan diudag-udag ku ama ku tarekah. Anger bae tu kasungsi, kadon umur we buki ngolotan. Nepi ka hiji waktu ama teh pindah ka lemur Bingbin. Didinya pisan ama teh panggih jeung Jang Mahya. Geus kitu we kuduna ama teh nibankeun sakabeh pangarti ka Jang Mahya kaasup pangawasa tapak jala. Tetela tarekah ama teh teu gaplah. Jang Mahya elmuna leuwih linuhung tibatan ama katut Ki Badraseta. Jang Mahya geus ngagem elmu kajinan anu bisa ngabendeng kana elmu kasilumanan rahayuning urip. Ciciren mah geus aya da teh sawaktu ama keur ngungsup di walungan Cikahuripan jeung Jang Mahya. Harita pisan sakadang urai lok-lok nembongan mere tangara. Hartina mah ama teh geus nyubadanan pancen Ki Badraseta. Sok sanajan kapanggihna ku murid ama nyaeta Jang Mahya. Kitu pok-pokanana Aki Muhdi ngaguar deui lalakonna nepikeun kadanget harita. Sakabeh anu araya didinya sargepna keraanan ngabandungan caritaan Aki Muhdi. Pok bae Raden Santika ngalisan. Kalintang aheng na eta lalakon teh ama. Saleresna mah sawaktos ngadangu Jang Mahya ngagem elmu tapak jalak teh, abdi ge ngaraos hemeng. Margi kantos ngadangu cariosan si Nyai Laras, upami ramana ngagem elmu tapak jalak. Namung abdi teu wantun tataros ka jinisna. Pangemu teh anu ngagem kana elmu tapak jalak tangtosna sanes mung ama wungkul nyalira. Berkah geningan ayeuna mah tos jentre sagala rupina. Upami Jang Mahya teh muridna ama geningan. Nya, cirining ama teh geus waktuna pikeun reureuh. Lantaran geus aya nu nuluykeun tapak lacakna Ki Badraseta. Ama ge ayeuna mah ukur nurut ka Jang Mahya anu sasata mah jadi gunung panangguhan balarea. Walon Aki Muhdi aya rasa kareueus ka Mahya. Pok deui Den Laras teh ngalisan. Ama, wayahna ulah wara incah balilahan ti dieu. Abdi teh bade miwarangan para punggawa kanggo nyusulan ibu sareng si Aka Suntara ka Sampalan. Apana? Ngadamel serat kanggo si Aka Suntara, tapi teu kenging nguningakeun were Ama Muhdi aya di dieu. Wartoskeun bae abdi aya kaperyogian anu kalintang pentingna ka arah anjeunna. Nyakeun bae, engkang rek nyieun surat ayeuna keneh. Sarma, deang opat punggawa ka dieu bari sakalian bawa kareta kudana nya. Wal Raden Santika bari teras masihan pancen ka Sarma. Unyuk sumangga Raden. Walon Sarma bari gancang ini tidinya. Aki Muhdi nyarita deui. Jang Mahya, aki teh nyerenkeun sagala rupana ka Jang Mahya. Pikeun sahulaanan mah aki teh rek cicing heula di dieu ngarah babari lamun ayana naon teh. Unyuk sumangga ki,
Abdi ge ngaraos regreg upami aki aya di dieu mah. Ke satu tas abdi badanten sareng sarma katut anu sanesna. Abdi bade ngawitan nyungsi lacakna rai sapaguron aki. Walon Mahya maheutkeun ka Aki Muhdi. Aki mah nyerenkeun Kajang Mahya. Lantaran Aki teh moal bisa kawas baheula nalika ngura keneh. Rasji gasik indit. Cek tadi teh geus waktuna pikeun reureuh. Pokna Aki Muhdi kacida percayana ka Mahya. Nden laras nyarios ka putrana. Nyai, hayu bantuan ibu ka pawon. Urang kukunyal kadaharan. Ibu teh hayang hariung mungpulung jeung Aki hidep. Bari ngadaguan nin katut wah hidep ka darieu. Mangga Bu, abdi kitos ngadamel cingeun tadi teh. Walon Nden ruminten gasik cengkat. Keke, naon cingeun teh Nyai? Asa kakarek ngareuneu ibu mah. Saur Nden laras katawis kerung. Nuhun cingeun Bu, aci sareng angeun, biri bae si eyang teh aya wawasan, janten kantun neleg, teu kedah dicapek heula. Nden ruminten nyikikik seuri bari ngirilik lumpat ka pawon. Dasar pika sebelum boga anak teh nya, ni oces teh dibeakeun ku sorangan. Saur Nden laras anjeunna gasi ka pawon nuturkeun putrana. Aki Muhdi tibang gogodeg ningali pola incuna teh. Satu tas katuangan ngajagrag brak bae sadayana taruang. Heuleut sawatara waktu, Mahya keur aya di salah sahiji aula atawa rohangan, tempatna para punggawa karumpul. Para punggawa aya kana puluhna, kitu deui urut baladna si Rumji sarua araya di dinya. Mahya diukna ngarendeng jeung Sarma salaku kokolot para punggawa. Pok bae Mahya cumarita sorana tatag jeung teges. Kula salaku panglima utama kabupatian ngajak ngumpulkeun para punggawa di dieu. Pon kitu deui Mang Onyon katut baladna sarua dititah karumpul di dieu. Kula boga karep rek nyieun tareka sangkan polahna balad Sidurgala tengah galak sakawongkon kabupatian Pananjungan. Ke, ari Pananjungan ngawawahan sabaraha kademangan Mang. Pokna Mahya nyilang heula tumanya ka Sarma. Kademangan anu aya dina cangkingan kabupatian Pananjungan mah sadayana aya 10 Den Maya. Walon Sarma ngajentrekeun. Mahya nuluykeun deui cumaritana. Jadi kademangan nu aya dina cangkingan kabupatian Pananjungan teh kabehna aya 10 kademangan. Hartina wewengkon teh kacidalegana. Sarta tiap kademangan diwangun ku sababaraha lembur. Lamun unggal lembur kudu dijaga ku para punggawa. Geus tangtu moal cumpon. Sok sanajan aya punggawa di kademangan. Jumlahna ukur 10 urang di tiap kademangan. Pikeun narekahan eta pasualan. Kula rek mere pancen ka Mang Onyon oge ka nu sejena. Anggap bae ti wangkit ayeuna Mang Onyon katut nu sejena geus dibenung jadi punggawa di kabupatian Pananjungan ku kula. Anu araya di dinya gasi kaleprok nemrakeun kabungahna sarta ngarojong kana putusan panglimana.
Mahya nuluikeun deui biantarana pikeun saheulaan mah kula rek ngutus 2 punggawa ka tiap kademangan. Salah saurangna nyaeta balada Mang Onyon. Leuwihna ti eta kula rek nibankeun pangawasa ka sakumna murid Mang Onyon. Jadi lamun aya nanaon teh kula bisa gancang nyungsina. Kunaon para punggawa sejena teu ditibanan pangawasa ku kula. Lain hartina kula pilih kasih. Tapi sakabeh balada Mang Onyon miboga pangarti anu kawilang luhur. Mun seug teh mah ditibanan pangawasa ku kula. Maranehna mampu keneh pikeun narimana. Mugia bae ka harti ku balaria. Ngan sakitu ti kula mah. Ceuk Mahya mungkas biantarana. Mahya gancang nepungan sarma bari ngagupayan ka Mang Onyon. Satu tas Mang Onyon aya di dinya, pok bae Mahya ngawakca. Mang Onyon, tuliskeun sakabeh ngaran balad Mang Onyon. Lamun geus rengse bikeun catetanana ka Mang Sarma. Unyuk sumanga Aden, kisah kedap kupun Mang bade diseratkeun heula. Walon Mang Onyon ngaleos deui ti dinya. Pok bae Sarma ngawakca, hapunten Den Mahya. Tadi teh aya nu kalangkung nyaeta wewengkon kawadanaan Talaga Anyar. Boh bilih bae kahilapkeun margi wewengkonna ge kaetang lega. Teu nanaon Mang, anggap aja jadi saulas wewengkon. Tah ayeuna Mang Sarma pilihan para punggawa nu rek dibere pancen ku kuring. Mun bisa mah anu miboga pangarti rada luhur. Sabab ieu pancen teh kawilang beurah tapanan. Ceuk Mahya mere pancen ka Sarma. Mangga Den Mahya, ayeuna keneh ku Mang bade dipilihan. Walon Sarma bari gura-giru nepungan para punggawa. Mang Onyon geus kadinya deui bari mikeun catetan ka Mahya. Ke lamun Mang Sarma geus rengse nangtukeun para punggawana, ieu catetan bikeun ka Mang Sarma. Sakabeh balad Mang Onyon kaasup Mang Onyon sorangan engke peuting kudu datang deui ka dieu. Kahijina mah rek nangtukeun pancen sarta wewengkonna nu rek dijugjugna. Kaduana kuring rek nibankeun pangawasa ka Mang Onyon katut kanu sejena. Kitu tah Mang, mugia bae ka harti. Ceuk Mahya ngajentrekeun ka Mang Onyon. Kahartos pisan Aden, pun Mang seja ngestukeun pisan. Walon Mang Onyon kacida rengkuhna. Ngan wayahna Mang Onyon sabatur-batur moal wara bisa mulang heula ka lembur. Tapi ngeunaan waragan mah tong salempang. Kuring tanggung jawab. Samemeh mancen gawe Mang Onyon ini telah ka lembur bikeun ieu duit keur keluarga sewang-sewangan. Sakalian kuring gerek mi HP duit keur keluarga si Rumji. Sabab kuring teh geus kaamanatan ku si Rumji. Pon kitu deui waragad kanu rek arinit ka tiap kademangan. Geus jadi tanggung jawab kuring. Bejakeun bae kanu sejena ngarah jarongjo nalika mancen gawena. Ceuk Mahya deui mere wewengan ka Mang Onyon. Ngadenge caritaan Mahya, Mang Onyon ka Cidabungahna. Sahenteuna atuh pangabutuh kaluargana bisa kacumponan. Hatur nuhun Aden, pun Mang teh kalintang bingana ngadangu kieu mah. Sakali deui hatur nuhun Aden. Walon Mang Onyon teu sirikna bari dodongkoan. Mang Onyon gancang nepungan ka baturna rek nepikeun beja ti Mahya. Teu lila di antarana Sarma katut Mang Onyon geus nepungan deui ka Mahya. Para punggawa katut balad Mang Onyon anu rek mancen gawe ka unggal kademangan geus ditangtukeun. Pon kitu deui Mang Onyon, inyana miboga pancen ngaroris ka unggal kademangan dibarengan ku salah saurang baladna. Ari Mang Sarma mah kudu salawasna ngajaga di bumina Raden Santika dibarengan ku salah saurang baladna Mang Onyon. Satu tas sapuk sagala rupana Mahya gancang nepangan ka Raden Santika. Jadi kumaha hasil gempungan teh Jang Mahya? Saur Raden Santika gasik tumaros ka Mahya. Berkah juragan, sadayana tos rengse. Janten abdi bade ngutus 2 punggawa kalebet baladna Mang Onyon ka tiap kademangan. Dupi pancena mah ngaroris ka unggal lembur anu aya di wawahan eta kademangan. Dupi Mang Onyon mah gaduh pancen ngaroris ka unggal kademangan kanggo nalungtik sagala rupina. Janten upami aya nanaon teh abdi gampil nyungsina juragan. Walon Mahya ngajentrekeun ka Raden Santika. Samemeh Raden Santika ngawaler, Aki Muhdi dibarengan ku Enden ruminten kadarinya bari gugek dariu.
Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan di giningannya cag urang tunda ilalakon saninten emasnya lalakon mahya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanjuang siang urang teu di hadeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.